Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui diiring ku hiliwirna angin. Ki Ruminta terus amit mungkur di hareupeun Raden Alap-alap lempang ti jero karaton nuju kaluar. Awakna teh Ki Ruminta jiga ngalayang numpak angin, sakicep oge geus nepi sup asup kana raga badagna deui. Bray panon Ki Ruminta beunta bareng jeung Sukmana anu geus nyanding deui kana ragana. Harita gura-giru ku Ambu Ruminta gentak ditanya, "Kumaha abahna? Meunang wewengan teh?" Cek Ambu Ruminta beri neuteup panasaran kanu jadi salakina. Berdalah Maemi katut larasati oge ngarep-ngarep jawaban. Pok harita Ki Ruminta ngajawab darianaker, "Emi, cek implengan akang mah cenah kudu petingan Jumat Kliwon. Waktuna paling 2 mingguan deui peting Jumat Kliwon teh. Teges nama geus 100% cocok mun eta kembang mustika Ratu Malakasari disirepkeun kana ragana si Nyai." "Oh, kitunya Kak?" Kitu pisan Emi. Wayahna we kudu dilanungguan waktu. Deueuh deui waktu salian ti petingan Jumat Kliwon mah. "Abdi mah ngiringan we kumaha saena cek Kakak. Wayahna wewengan kitu oge syukur. Nanging abdi mulang heula we enjing teh nya sabari ngantosan waktu anu tangtos Kak." "Ih, atuh padahal mah geus we di dieu cicing heulana Emi. Baturan acek maneh. Eueuh batur mun datang peuting teh. Cicing we di dieu jeung si Nyaina." Cek Ki Ruminta miharep ka Maemi jeung Larasati sangkan cicing heula di dinya pikeun maturan anu jadi pamajikanana. Maemi tembong ngahuleng sakedeung, pok nyarita deui, "Kieu wae atuh aceuk. Si Nyai we sina di dieu mah nya pikeun maturan aceuk. Ari abdi mah moal tiasa margi bilih aya nu bade lalandong karompok leungiteun. Kumata pami kitu aceuk teu sawios-wios." "Nya kitu hade kari si Nyaina we. Daek henteuna cicing di dieu kumaha Nyai? Daek cicing di dieu maturan uwa." Ambu Ruminta mencrong ka Larasati anu dipencrong gancang nembalan. "Mangga uwa, abdi kersa. Nanging emat teu sawios-wios nyalira di bumi. Bingung jantenna teh margi Maemi nyalira di ditu. Bener oge deuh jadi era. Manya teuing ari acek hayang di baturan, ari Emi sina sorangan di ditu mah katara boranganana acek teh nya." "Geuning ngaku sorangan ayeuna mah maneh teh borangan Ambu." "Na make jeung seuri sagarupa abahna. Ari borangan mah sanu hayang atuh abahna." "Kieu wae atuh cek akang mah mending di dieu we sararea ngariung mungpulung. Akang hayang pisan Emi teh lila aya di dieu." Cek Ki Ruminta bari hatena ngagerentes kitu. Geus moal dihalangan Emi adi aing keukeuh hayang mulang ka imana kajeun sorangan ge. Geus dihitung bulak-balik tetep
Emi adi aing moal bisa katulungan. Sebab aya marga lantaran Emi bakal pinanggi jeung ajal. Tapi aing moal waka geruh kasasa. Rek disedem we bisi ngabatin Nyi Larasati. Sakitunya heunana geuning ka guruna teh. Kitu gerentesna Ki Ruminta bari neuteub Maemi anu keur cumarita betah ngobrol kajen geus maju ka tengah peuting oge. Komo nalika ngobrolkeun amanat ti Mainah mah ngobrolna uplek pisan. Sarta bareng jeung nyerelekna waktu wanci peuting geus ganti ku wanci beurang. Maemi tuluy amitan satu tas memuluk teh bari mihapekeun muridna ka Ki Ruminta jeung ka Ambu Ruminta. Kila-kila lir anu moal panggih deui. Larasati oge tembus rasa hatena ratug sesablakan. Kunaonnya Ma pamitan teh hate aing bet bangun temerean ratug sagarupa. Aya naon ieu teh? Cek Larasati dina jero hatena. Tonggong guruna harita diteuteub aya parasaan ngahelas. Larasati terus diajak deui ka jero imah, laju ngobrol deui tiluan anu dibahas ayeuna mah ngeunaan Muldani. Yakin Nyai rek milu turun nya pikeun meresan eta Karaman. Jauh Nyai tempatna oge ngaliwatan dayeuh. Cek Ki Ruminta harita. Nya ari saur abdi mah teu janten pasualan Ki. Tempatna jauh ge. Kang Muldani tiasa balik pikir. Tapi janji engke we saatos kembang mustika Ratu Malakasari disirapkeun ka diri abdi. Insya Allah abdi mampu ngungkulan sareng maguru. Kuwa didungakeun ilang ke waktu sing lancar jeung wa oge moal cicing bakal ngabantu kajeun ti kajauhan. Muhun Uwa, nuhun pisan. Sate acana kabela Uwa katampi ku abdi. Nanging abdi teh duka kunaon ieu teh Wa? Bet nyeblak wae hate. Nyeblak wae hate, nyeblak kumaha ieu geulis? Muhun Uwa, emut wae ka Maemi. Ki Ruminta ngahulang sakedeung hatena ngagerentes. Tetela geus tembus rasa ka si Nyai ngeunaan nasib adi aing teh. Dumasar tina rasa kanya anu jadi murid kanu jadi guru. Tapi keun we sabisa-bisa mah rek dihalangan parasaanan. Sangkan teu tunggara teuing mun engke nyaho pamustunganana. Ngarah bisa ikhlas ditinggalkeun ku guruna. Bet dalah aing oge lanceukna. Ikhlaskeun maneh ieu teh. Kitu cek gerantesna Ki Ruminta waktu harita. Atuh da memang nya Larasati tangtu bakal asa disamber heulang engkena nalika nyaho guruna ajal. Eta kabeh geus kaimplang ku Ki Ruminta. Sarta mun seug dirina moal kuat mah nyang hareupan perkara ngeunaan Maemi anu diimplengna bakal picilakaeun. Beureunan Ki Ruminta oge bakal sayaga bakal ngabantu. Bisinya aya bahaya pati newo-newo ka Maemi. Ngan cek geteran batina nu seukeut. Tapi lain maksud ngalewihan ti pangeran. Yen dua poe ti ayeuna Maemi bakal aya anu ngabinasa. Tapi Ki Ruminta can waka-wakca balaka jeung can bisa mastikeun ti pihak mana anu bakal ngalakukeunana eta tindakan. Ayeuna mah tibatan ngahulang-hulang kitu. Mending namwe urang ka kebon. Nempuh pepelakan bisi ku hama, Abah. Ambu Ruminta ngajakan ka kebon. Heula Ambu,
pan abah teh keur ngobrol kene jeung si Nyai ngaulang sotenan dume si Nyai keur tegenah hate cenah ambu. Heueuh Nyai, kunaon atuh bat sesebelakan kitu boga hate teh peda jauh meureunannya jeung anu jadi guru. Sapertos nama kitu pisan uwa, nanging duka kunaon bet janten tegenah manah kieu uwa. Cing ambu mawa cai herang asa ka dieu kana cangkir urang duaan heula si Nyaina. Kelaanan abahna dagoan sakedeung. Ambu Ruminta laju cengkat nuju ka dapur nyokot cai herang asa kana cangkir. Telila norojol deui diasongkeun ka Aki Ruminta. Larasati teu loba carita cukup ningalikeun Aki Ruminta marancahan cai. Rada lila lumayan hati Larasati bet ngageter. Sanggeus cukup song cai teh diasongkeun ka Larasati ngitah diinum. Ku Larasati gancang diinum disusul ku hawa haneut nyaliara kana sakujur badana. Aneh puguh oge hate anu tadina ratug teh jadi ngemplong dadak sakala. Kumaha ayeuna Nyai? Hatena masih kene ratug atawa henteu? Alhamdulillah ngemplong ayeuna mah uwa. Syukur atuh ari ngemplong mah. Eta teh tanda hate Nyai geus ditojo ku uwa. Sangkan ulah loba rasa anu teu pararugu. Tenang we, guru hidup mah teu kudu disalempangkeun Nyai. Nuhun pisan uwa atos ageng perhatosan ka diri abdi. Mangga atuh bilih bari ka kebon mah uwa, abdi hoyong ngiring. Larasati jadi jorojoy hayang milu ka kebon harita teh. Entong Nyai, angguran mah reureukkeun we di dieu sing jongjon. Itung-itung nungguan imah Nyai mah tong ngilu keun we uwa anu ka kebon mah lain kitu abana. Ih, bener pisan Nyai. Leuwih hade tong ka mana-mana cicing we tungguan imahnya mi hape. Nya mangga atuh upami kitu mah uwa. Nanging kesel we abdi teh tadina mah hoyong aya kagiatan wa. Nyakeun we sing tenang. Hari panasaran mah hayang apal kebon uwa isukan milu nanya. Muhun mangga uwa. Larasati teu bisa maksa nalika Aki Ruminta jeung Ambu Ruminta ka kebon teu bisa milu. Larasati terus ngagerendeng ngomong sorangan di tepas imah bari nyerengkeun kanu keur lumampah rek nuju ka kebonkeun. Pikiran aing ayeuna kabaud ku dua hal. Kahiji ngeunaan kembang mustika Malakasari. Anu kaduana tetela guru aing keamanatanku ririwa. Bari aing sorangan boga rasa hayang ancrup milu nindak kana talajakna si Muldani anu kiwari ger mahabuk cenah tindakanana. Kalaku mah oge aing kudu bisa ngabantu kama guru. Tur mudah-mudahan we kembang mustika Malakasari bener bisa disirepkeun kana raga aing. Sangkan saeutik gedena nambahan kekuatan pikeun diri aing. Kitu ceuk kerentasna Larasati bari diselang ku narik napas. Di tebehing jalan tembong harita aya 3 jajaka laleumpang bari mencrong ka dirina. Larasati ukur imut. Ari si jajaka anu tiluan nempo anu dipelongna imut soloyong nyampeurkeun sikapna gumasep jeung kurang tata krama. Malah diantarana aya nu cumarita satu tas deukeut teh ngajak sasalaman. Sebut we ngaranna Adui eta lalaki teh. Hehe, Nyai, meuni geulis euy. Napangkeun atuh nami Akang Adui Nyai. Cek eta jalma wantarna keranan ngakukeun ngaran Adui. Larasati tembong mesem
nahan piseurieun ngarasa lucu meureunang ngadengi ngaran eta si Jajaka ngaranna Aduy. Tapi teu burung Larasati ngajawab bari malik nanya. Nami abi Larasati Kang. Dupi akang anu duan teh saha teh ya? Tah, ieu dulur akang Nyai, anu ieu mah ngaranna Aday, anu ieu ngaranna Odoy. Cileukeuteup Larasati seuri teu kawawa nalika ngadenge dua ngaran deui disebut. Kunaon Nyai ngadon seuri? Aya anu lucu. Dume ngaran akang tiluan, arane Aduy Aday Odoy. Muhun Kang, kembarnya akang tiluan teh. Horeng eta tilu Jajaka teh sadudulur pamiarsa. Sanes Nyai, akang tiluan mah teu kembar. Ngan ku kolot akang dibekelan ngaran teh ngaruntuy. Bari parondok cenah mah bete susah nyalukan jeung ngapalkeun. Ngan dulur kene ieu akang tiluan teh Nyai. Oh gitu. Nuhun atuh Kang, tos kersa ngawanohkeun diri sareng abdi. Aduy geus rek ngomong deui harita teh ngan kaburu dibedol leungeunna ku Aday. Menggeus Duy, hayu. Bisi kaberangan ka kebon. Engke dewe urusan bikang mah, engke deui ge bakal kaburu. Deuh, matuh maneh mah ari ngaganggu kana kasenengan batur teh, Day. Diuk ge acan. Nah, asana teh meuni ngaganggu teuing maneh mah, Day. Aduy ngarasa kaganggu ku Aday anu ngenyang leungeun cenah mah arek ka kebon tapi elodan. Tapi aneh Aduy jeung Aday katut Odoy bet lengo teu katara mawa pakakas rek ka kebon teh. Satu tas rada anggang Aduy tuluy ngomong ka Aday. Ari silaing kunaon Day euy? Batur keur ngobrol ngadon digusur, ngaganggu sia mah. Nyaho hayang deket jeung eta mojang, dewek deng ngadon dipapaksa di taindit. Dengekeun heula atuh Aduy. Tong wani-wani ngadeukeutan bikang anu aya di imahna Ki Ruminta deuleu. Mikir dua kali atuh. Kumaha bisi Ki Ruminta teu rideueun eta wanoja jadi deketan ku urang teh Duy. Har. Nah silaing bat nepi ka dinya eta pikiran, Day. Naon sababna eta teh Day? Ieu, maneh rumasahan teu? Urang tiluan teh kungsi arek ngagadabah kahormatan wanoja bari tatangga teh ya. Apanan ku Ki Ruminta pisan dewek tiluan teh ditindakna deuleu. Nya? Terus ari kitu kumaha kitu Day? Nya, urang tiluan teh bisi kamalinan deui kapincut ku eta wanoja. Tuluy we urang teh nekat karep ngaguna sika eta wanoja. Nya geus pasti atuh urang bakal cilaka. Kudu ngarumasakeun ieu. Urang tiluan mah tara bisa nahan hawa nafsu. Bener tuh Doy. Nah teu ngomong-ngomong sia Doy. Ngadon ngahulang kitu. Tita tadi ngadon jempe we jiga anu ditinggalkeun ku kabogoh sia mah Doy. Lain kitu euy. Dewek mah heran ieu teh. Mikiran eta wanoja. Nah, urang mana eta wanoja teh nya? Penasaran dewek mah. Moal kitu eta teh incuna Ki Ruminta atawa incuna Ambu Ruminta ti dulur sabarayana. Tapi disebut incuna di mana jalanna. Sakanya dewek mah ngagiji budakna Ki Ruminta teh Julpikar ngaran teh geuning. Ceuk sahiji puguh 4 budakna Ki Ruminta teh. Lalaki 2 awewe 2 ngan anu 3 mah keur orokna atawa kelaletikna aya anu nyulik cenah ngan ukur Julpikar anu nyasa teh bungsuna. Oh bener euy. Ki Ruminta mah budakna oge aya 4 lain hiji. Geus we ayeuna mah kieu urang mun parang salse urang ngintip imahna Ki Ruminta. Urang didengekeun obrolanana. Mun parang marenehana keur ngobrol kitu oge. Tah engke peuting mah ngeunaan eta si wanoja naha anakna saha atawa incuna saha atawa muridna saha. Matak panasaran we dewek mah. Engke peuting urang intip ku sadarea.
Aduy jeung Adai tembong pating serenge. Pok harita Aduy miheulaan nyarita samemeh Adai cumarita. Miheulaan we ari ngomong teh mane madoy. His cicing dewek apana nu boga pokal ieu. Si laing tong loba protes, turutkeun we kumaha dewek. Tah, dewek satuju euy kana jalan pamikiran maneh odoy. Engke dewek jeung ilaing duaan urang ngintip eta wanoja. Sugan we masih kene aya di mana kiru minta euy. Ngintip kumaha ari si laing? Enya ngintip eta wanoja. Maksud deh lamun urang ngintip eta wanoja heug aya di mana kiru minta. Rek naon saterusna anu rek dilakukeun ku urang tiluan gitu. Culik. Nya culik. Anu bener eta nyarita teh deuleu. Mane arek culik eta wanoja. Kahade ta bisi cilaka ku pamola sorangan. Bari can nyao bu eta wanoja teh sarua sakti kawas akiru minta jeung aburu minta. Mun kanyahoan urang anu ngintip beri niat delaka ka eta wanoja bisa cilaka urang sakabe deuleu. Odoy jeung Adai can patinya tujuan kana naon anu diniatkeun ku Aduy harita. Sanajan ari panasaran mah tetep aya. Ngan sabot keur kitu kurunyung aya awewe tengah tubuh datang. Di pepakean paranti ka kebon nyamperkeun ka Aduy jeung Adai katut Odoy. Pilih genti cerina dijeweran bari digelendang. Sebut wae eta awewe teh kolot. Awewe kolot teh ngaranna Mamar. Eta si Atah Ado paingan di daguan wae di kebon. Hoy ngadon ngarumpi di nusuni. Tuh sia teh bapa maneh gerabaran tuan sia teh. Boboloneun wae hirup teh. Hayang wae digelendang ku kolot teh teu. Jajauhaneun nganteuran sangu. Bapa maneh lapareun Atah Adol sia dasar. Aduh ampun mah nyeri mah. Nyama celi Adai tong dijewer bisi coplok mah. I mah celi Odoy mah tong dijewer mah. Aduh Odoy mah teh sarwana mah. Gandeng sia ngan ngelawan kabisa teh ka kolot teh. Sok buru gera bawa parang kored jeung paculna. Bantuan kolot maneh. Rek jadi naon hirup teh kitu wae. Rek jadi tukang dongeng sia teh. Gugur heula kaki Agus jago atuh sia teh. Aduy, Odoy, Adai harita dijeweran celina bari semu digusur sina baralik heula ka imah pikeun nyokot deui kored katut parang jeung pacul. Saterusna sina arindit deui ka kebon bareng jeung Mamar anu bari mawa bekal sangu keur nganteuran anu jadi salakina. Bareng nepi ka kebon Mang Udin salakina kadenge cumarita. Tah geuning budak talang kete karek norojol. Di mana heula cenah mana eta barudak teh. Tita tadi di dagoan wae nguntruk sia. Nya eta bapana ngadon ngalobrol we di sisi jalan anu suni. Kapanggih ku kami nalika rek nyokor sangu. Tah yo apana? Geura heula. Sangu jeung deungeunna mah geus aya apana? Deun heula we di dinya mana? Are kukumbah leungeun heula kula mah ye. Jeung kemah barudak teh kudu daek dititipkeun ka kiru minta. Pikeun dijadikeun murid. Sugan we atuh jadi jelema gede. Nya jadi jelema gede guna jeung mangfaatna. Boga dasar ilmu mah ilmu kalahiran, ilmu kabatinan. Leuwih nati kitu ilmu pikeun bekal balik ka akhirat engke jaga. Ulah ukur jadi jajaka pangadulan wungkul hirup teh. Mang Udin teh salila ieu tetela geus aya niatan hayang nitipkeun tilu anakna ka Aki Rumintan. Ngan teuing kumaha meureunan Aduy jeung Adai katut Odoy mah teu apaleun. Maranehna arek dititipkeun ka Aki Rumintan teh. Untung Aduy jeung Adai katut Odoy teu tuluy ngadenge kana eta obrolan.
sabab barang jol oge kadinya langsung ngabeng beos muru hanca pagawean anu jadi kolot. Mang Udin mah bari ngomong teh tuluy ngumbah leungeun dina cai pangocoran galengan sawah anu ngarendeng jeung kebon manehanana. Geus kitu deker we dahar meuni ponyona keranan. Tur dina waktu anu sarua ayeuna urang caturkeun kayaan Maemi. Harita Maemi karek nepi pisan ka imahna. Ngadadak tegarana hate jeung asa aya wae anu ngawaskeun ka dirina. Ih, kunaon ieu teh cenah? Beteg geunah wae hate kieu. Boa-boa bakal aya kajadian anu teu dipiharap ieu mah. Jeung kita tadi asa aya anu merhatikeun we ka diri aing teh. Tapi sahanya atawa memang imangan perasaan aing wungkul kitu. Cek Maemi bari teu waleh waspada bisi aya bahaya ngancam teu kanyahoan. Reup Maemi mereumkeun panaona ngimpleng kayan sabudeureun tempat imahna. Breh teh katingali di palebah rajegna tatangkalan aya 3 jalma maraket targos hideung narangtung misah kahalangan ku tatangkalan. Saurang di antarana kadenge cumarita. Luyu jeung parentah nini guru anu kiwari boga kayakinan anu leuwih pasti yen kembang mustika Ratu Malakasari teh aya dina leungeunna si Emi katut muridna teh Silarasati. Ku kituna omat pagawean urang ayeuna kudu ngabuahkeun hasil. Cek eta jalma anta Yalianti juminten sapara kanca eta teh. Sarta nu duaan deui geus pasti yen eta teh neneh Sarimanah katut gopur. Tapi dina kayaan keur kitu euleuh waktosna kabujeng seep keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.